Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa saya bersyukur kepada Allah sehingga orang saya biasa menolong pada pengajian Allah untuk tidak dikatakan anak di kasihan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan orang jadi kasih menjadi generasi jelas sebab yang turun nama beliau di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang jadi tempat sehingga orang sehingga dari pemberian yang Kristen seluruh bila oleh mereka para penghubung channel yang terbilang ofisial ini masih berbalas penuh aparat yang mendukung channel yang terbilang ofisial akan perangkat yang like serta yang perangkat yang subscribe Oke, tersimpan balas mengungkapkan kesana aparat yang terdukung bilang ofisial sampai nyata begitu nyata ia nyata pengawasan. Mudah-mudahan aparatnya terdukung bilang ofisial aparat kesehatan desa mengungkapkan kesulitan. Mudah-mudahan diberikan kerisauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menyebabkan kebahagiaan sebagai para penduduk umur Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa la yattaqila wa la yaqwa 'alaihi al-akhar. Wa la yuzawwiju subhanahu wa asyafatu wa la yusibu. Subuh sadaya jamaah pamosan anu maruya. Aladengkeun nyata anca kamari alhamdulillah kamari nyata urang beres nyata nyata cicirina bae. Ayeuna nyata ajengan musoni bade nyatelakeun anu aya patulah kakali pabuan pakai sareng nyata susuji. Kamari nyata dina babagan nyata wa ma'na la ilaha illallah. Saur ajengan musoni dina makna la ilaha illallah saha jalma anu hayang nyata minangkeun di surga serta dengan muslim teh nyata kedah ngamalkeun 12 amalan kapareguan. Salah sawijina nyata 12 amalan kapareguan teh nyata ieu nyata susuci. Tah ayeuna nyata dengan muslim bade nyata lakeun nyata susuci. Faslun surutul jazai. Bahwasana saur ajengan muslimin faslu bibayanil istinjai bil hajari wa huwa musamma bil mutafil mu'abibi. Dina ieu nyata pasal dina ieu pasal ajengan muslimin bade netelakeun nyata susuci make batu. Bade netelakeun nyata cecewong isam ku batu. Wa huwa musamma bil mutafil mu'abibi bahwasana isam kubatu tea bil mutafil muhabbibi ala yang kuajaran muslim nyata susu kita ngenteng ke nyata sauru nyata ngenteng ke ngalinan ke wa ma'u wa amal ma'u mutahiru ada pun tinah nyata susuci ada pun tinah isam kucai nyata al mutafil mundiri nyata muji betul nyata bisa ngalungit ke tadi mah nyata saur ajengan muslim teh nyata nisam ku batu teh al muqabil nyata bangsa ngenteng ke sautu nyata ngalingan ke gitu tapi nyata teh bisa nyata ngabersihkeun karena ku batu ku masih karena nisam ku batu tapak mah pasti aya gitu mau banyak. Ada pun tinanya sangat percayai al-mutahhirul manzilu nyata nyuci betul nyata bisa ngalungitkeun gitu.
wajibul istinja'u alal fauri wajib deui nyaeta susuci nyaeta pisan teh alal fauri kudu pada harita. Di mana nyaeta urang ngisi, di mana nyaeta urang buang air besar nyaeta kedah nyaeta kudu pada harita. Eta mah rek nyaeta misana ku cai atana misana ku batu kudu pada harita. Namun tina kudu pada harita indah fasyatina jisu indah fasyatina tanjisu ghairul hali lantaran tina nyata kudu pada harita teh khawatir bisi nyata ulah awet bisi nyata najisan karena tempat anu sejen bisi surudul idadahil hajari sepuh sadayana jamaah pangosan anu ngaluya ari nyata pirang-pirang syarat nyata susuci ku batu tea sama niatun nyata ayat 8 syarat gitu. Jadi untuk sembarangan tina urang isang ku batu tea untuk nyata sebuah nyata isang ku batu orang ayat syaratna ayat sabar tina syaratna sama niatun nyata ayat 8 dua ayat una bisa lasati ajali anu kahiji nyata syaratna misang ku batu teh ayat una bisa lasati ajali eta kudu ayat nyata tilu batu lamun urang rek misang nyata ku batu syaratna nyata kudu ayat tilu batu gitu lamun kabeh rek misang nyata ku batu kabehna mun kabeh rek misang ku batu syaratna nyata kudu ayat tilu batu syaratna umpak au bisa lasati akrobin atanapi tinalah air mah tina mau tilu batu tina loba teuing tilu batu mah bisa nyata ku hiji batu tapi nyata hiji batu teh kudu aya tilu sudut atanapi tilu muka gitu. Tak bisa tina ke hiji batu tapi nyata kudu aya tilu sudut. Walau asolan yang koha biduniha kumaha tina nyata dari teh tilu batu tina cakabelen teh aing malah misina ge saleutik tina misina ge saleutik tina lah aing mah hiji batu ge bersih tina rasana aja tina hiji batu bersih tapi tetap nyata kudu tilu batu lantaran nyata Kanjeng Rasul di qauli sallallahu alaihi wasallam bisa lasati ahjari itu orang nyata kudu nyata misang buat doa karena kudu tilu batu gitu. Walau lam yahsul illa bi aksaro kumaha tina ieu mah tina tadi mah nyata kudu batu tadi mah kudu batu nyata teu bisa lantaran Kanjeng Rasul kudu tilu batu ieu mah nyata cakabelen teh aing mah tina misina loba nyata tilu batu eta teu cukup mah tina lamun kitu tilu batu aing tina geus tapi teu daek bersih mah tina lamun kitu walau lam yahsul illa bi aksaro lamun tina ku tilu batu teu bersih terkecuali kudu loba kudu nyata leuwih ti tilu mah tina lamun kitu wajibat al ziyadatu maka wajib nambahan deui gitu. Wa yusanu kita ronul asal nyata nambahan teh kudu ganjil gitu. Lamun tadi teh tilu ditambahan tadi lamun aya ganjil tambahan 2 berarti jadi 5 lamun tina 5 can bersih tambahan deui nyata jadi 7 gitu. Terus kali ternyata nu ganjil. Wal abdalu bi kaifiyati ayat bil ulam maqdam bisabhatil yumna adapun tata carana ayat tata carana tina misal ku batu teh akhirnya kasau tina tadi usap ku batu itu ayat tata carana nyata misal ku batu teh anu pertama nyata urang nyata kudu nyata muterkeun si batu teh nyata pertama teh di belakang
tibelah katubu lamun nyata urang rek ngisam ku batu sarana teh pertama nyata urang kudu nyata muterkeun tibelah katubu can ieu tah kan ieu contohna kekerot nya jadi tibelah katubu awalna terus putar ka dieu sampai nyata nepi nyata kanu awal tadi dioles gitu tah eta nu pertama anu kadua nyata syaratna nyata putar nyata balikeun deui tinu nyata tadi mah tinu katubu ayeuna tinu kencak sampai nyata balik deui kanu anu awal gitu terus nyata syaratna anu katilu nyata oleskeun nyata ti tengahna tah oles gitu. Kaeta nyata tata cara nyata ngisam ku batu teh pertama nyata urang nyata moles ke nyata si batu teh kana si najis teh anu aya dina kekero teh nyata awalna nyata dina belah nyata katubu terus nyata seutik-seutik urang dioles tapi nyata kana awal urang nyata dioles anu kadua nyata mimanta bisokat ya bisro nyata urang oles nyata dibelah kencak lumayan yo tapi nyata karena awal urang nyata diusap terus nyata anu kabiu nyata oles jeung urang nyata di tengahna gitu terus nyata syarat nangisam ku batu teh anu kadua wasaniha ayat wal ma'alu syaratna nyata ngisam ku batu anu kadua ayat wal ma'alu nyata kudu nyata sampai bersih eta tempatna gitu kudu sampai bersih di air sulayan qilla di air sulayan qilla asaro sakira-kira nyata teu aya nyata teu aya apa jadi kudu nyata sampai nyata kabersih sakira-kira nyata teu aya faktor kecuali nyata tapak teh kudu bersih nyata kucai gitu dasar anu kadua nyata kudu sampai bersih gitu terus nyata syaratna anu katilu ngisam ku batu teh wasalisuha alla yaziban najasu nyata syaratna anu katilu ngisam ku batu teh alla yaziban nyata ulah sampai kali nyata sina najis gitu lantaran nyata li annal hajar la yazibu lantaran tina nyata sanyatana batu teh moal bisa ngaleungit nyata najis anu garing gitu tadi teh nyata mangjait isi-isu ari lisan dohor gitu atuh meureun kabur gani nyata sina najis gitu lamun pas ditu mah nyata kudu kucai teu bisa ku batu lantaran batu teh teu bisa ngaleungitkeun karena najis anu garing terus nyata waro binu halayan kabiru teras nyata anu kaopat syaratna nyata ngisam ku batu teh layan kabiru nyata ulah nyata pundah pindah eta nyata si najis kana tempat nyata anu sejen masih tina ulah pundah pindah kana tempat anu sejen atuh meureun nyata mangjae berhubung nyata kamari nyata malam robo teh tahun baru miluan nyata ngaliwat jeung pamuda jeung parawan cenah nyata resep nyata kana ulah da miluan nyata ngaliwat pas isuk-isuk nyata mencret karena mencret nyata uprat HP eta nyata sina najis gitu ya ulah moskin ulah uprat HP kana ping-ping gitu ulah uprat HP nyata kana jumur gitu karena iya gitu nya kudu nyata sakitaran nyata kekeron bae gitu kan kudu sakitaran kekeron jadi lamun ngisang ku batu teh neuk meper ku batu jadi kudu nyata saukuran kieu bae kekeron dia anggap kekerannya tah anggap ieu kekeron tah kudu sakitar dieu bae jadi ulah sampai lewat di dieu itulah sampai lewat kana ping-ping lamun lewat kana ping-ping mah nyata kudu make cai gitu terus nyata syarat nangisam ku batu teh anu kalima la yaqra alaihi al-akhir
nyata ulah sampai nyata datang najis anu sejen. Jadi ulah nyata sampai datang datang anyar najis anu sejen kumaha sih. Jadi nyata lamun ngising teh lamun mijeun teh kudu nyata sampai kaberes. Ulah nyata can kaul nyata beres masih kene aya gitu nya di jero aturan kene nya di jero masih kene nyata rek aya kene gitu nya mijeun paham geus aing beubeul deui cenah bikin buat cenah baturan contohna kitu nya makanya dari rusak baik ku batu itu ulah kos gitu. Jadi ulah sampai datang anyar gitu. Namun nyata ndeu isang kuat butuh kabeleng teh aing mah tina baheula tina teu ngising. Aing baheula teu ngising tina ngisingna tina aing mah kahidun tina nyata perkara anu suci tina nyata emas tina kaluarga kita tetap sanajan emas ge. Tetap sanajan emas ge tetap kitu nya. Kana layu jauh itu sok atahu nyata pula sampai ngaliwatan eta si najis kana nyata lelebihan bokongna si jalma itu mangjae nyata ngising aleok nyata ulah sampai lamun syaratna cenah nyata ngising kisang kubatu teh syaratna ulah sampai ngalewatan nyata sopha ari sopha naon ari sopha teh wahia maya dumu nyata perkara anu nyata kumpulna eta perkara teh di mana nyata jalma nyata nangtung jajal ke kabeh kuari diuk tadi yuk nyata diukur kan muka jajal nangtung pasti nutup jadi ulah sampai ngalewatan nyata eta gitu. Jadi anggap yang tadi kekelon dina kekelon teh kan aya tadi dia tak antara ianya dong pipilah gitu jubur belahnya artinya ulah sampai nyata ngalewatan eta gitu syaratna lamun ngalewatan eta kudu nyata make jai. Terus kumaha tina anu gigi kabeleng tina gigi kabeleng teh naon tah tadi teh nyata misang ku batu teh anu nyata saur anu mijeun najis nyata pokokna najis tai gitu lah. Tetap nyata disangkungnan gigi oke nyata bisa batu gitu. Nah syaratna lamun tina gigi rek disangku batu sudah kali terus nama nyata kepalanya nyata takar lamun tina kabeleng rek misang terus kabeleng gigi rek misang nyata batu syaratna nyata gigi eta ulah sampai nyata nyempret karena nyata bulu sidakar gitu. Terus nyata wasabi muhala yusibu maun teras nyata anu katujuh syaratna ngisang batu teh yusibu maun nyata ulah sampai kakenaan nyata tempat teh kakenaan cai gitu. Mangjait ngising berhubung baheula mangjait teh nyata teu aya cai aya teh nyata cubluk gitu. Kecempretan nyata ku cai gitu. Teu bisa nyata bisa ku batu lamun kecempretan ku cai. Oh cenah tadi mah jadi sina gede cubluk cenah kecempretan nyata cai cubluk caina najis gitu macam gitu. Ieu mah cek kabeleng teh aing mah cenah henteu cenah kacempretan cai cubluk mah cenah. Tapi nyata kacempretan cai wudu macam gitu. Ya tetap sanajan cenah nyata rupana nyata cai wudu nyata suci tetap nyata ngaran cai gitu tah. Ulah nyata kacempretan ku cai salatna lamun nyata rek disang ku batu gitu. Cenah kula mah kieu cenah henteu cenah kacempretan manjak mangering teh nang kula mah cenah nyata disana nyata ku batu anu baseuh kumaha kitu. Wala tadinya aya lau istanji bihadari mamdurin
Tah cenah lamun cenah rek nyata misal nyata kubatu anu baseuh teh lam yasiha istinjau maka nyata henteu sah nyata misal kubatu anu baseuh gitu. Terus nyata syaratna nyata misal kubatu teh anu kadalapan ala ayyakuna ahjaru thahirun. Jadi syaratna anu kadalapan teh nyata kudu aya nyata batuna nyata thahirun kudu suci. Tah kabeh lamun rek misal kubatu batuna kudu suci gitu. Ulah nyata batu anu najis adana wa'lam anna kulli ma huwa muqayyis. Cek ajengan musannif bising nyata anjeun kitu dengan batu hese. Bisi nyata kabeh nyata rek misal kubatu berhubung nyata geus berobat cak dokter teh cenah sia cenah ulah bapak nyata kakenaan kucai cenah. Tah entar ieu nyata ajengan musannif teh nyata ngajelaskeun netelakeun bahwa nyata bisa nyata bisa kubatu itu bisi kemudian kebeunang kakenaan kucai lainnya tayamum bae pan baheula urang ade ge tayamum unggulnya. Tah ayeuna bisa misalnya kubatu sebutna meper gitu. Tah cak ajengan musannif lamun cenah nyata anjeun cenah teu aya batu wal muqayyis mangka nyata mangga nyata ku hiji perkara anu nyata muqayyis anu dikiaskeun nyata kana batu anu makurat kana batu anu nyawa wa huwa ma ida wajadat al quyudul arba'ah gitu nyata aya opat di dieu nyata anu makurat batu cak ajengan musannif. Mana cenah anu opat teh al awwalu ayyakuna thahiran lamun anjeun cenah rek ngakurkeun cenah nyata barang teh nyata sarua nyata jeung batu teh atau hirup nyata kudu aya nyata perkara teh barang teh anu suci gitu. Ulah nyata perkara anu najis mentang-mentang tadi teh nyata cak mangeding teh cenah nyata akurat nyata perkara nyata jeung batu pan batu jajal gegel pasti teuas gitu perkara anu teuas cek mangeding teh. Tah kumaha cek mangeding teh cenah ieu meureun cenah teuas pasti abuan nyata bau gitu. Ulah nyata ari bau mah nyata kalbi seperti tai taring ulah. Terus kumaha cenah nyata tai dari tadi nyata karena najis sebenarnya. Terus wali nyata perkara anu teuas gitu. Anu teuas nyata disarupakeun jeung batu. Tapi nyata anu suci. Kumaha cenah nyata contohna Mang Eding nyata lah cenah batu eueuh cenah. Pasti pasnya Mang Eding teh pas pengajian teh ngadenge perkara anu teuas tapi anu suci itu. Berhubung nyata kabeh geus ngepel nyata keramik gitu. Ngadeuleu kayak di pas kabeh ngepel keramik nyata keramikna aya beula itulah penta bae jeung misah. Jadi rasanya keramik itu bisa pakai misah. Aku ulah tidak keramik sana aja cerita keramik gelas itu suci tapi nyata bahan ngabahaya depan sebenarnya ulah ari bahan teu ngabahayakeun mangga gitu. Jeung deui nyata lamun nyata rek misampu nyata perkara nyata anu ngakuran ku batu teh contohna nyata bahamin pahami teh berhubung tina geus pangajian aing rek ngamalkeun tina pangajian teh nyata ternyata misang batu ade nyata pahami teh ari misang nyata batu teh sanajan batu tapi bisa tina nyata perkara anu teuas. Tah lamun tina kos kitu tadi teh nyata make nyata gegemblong teh ulah gegemblong mah lantaran tina gegemblong mah nyata perkara anu nyata muhtarom perkara anu dimulia saja tina eta gegemblong teuas geus saminggu teh tetep teu bisa pakai nisang lantaran eta gegemblong mah nyata kadaharan nyata bangsaan
bangsa Adam padahal jelema gitu nya. Wa makumul jinni kitu oge nyata ulah dina ngisam nyata bu nyata ngisam nyata kumakumul jinni nyata kadaaran bangsa jin. Naon dina kadaaran bangsa jin nyata ulah rumahan dina lamun kieu tadi teh di luhur teh kajengan musallin dina nyata ku perkara anu suci tur nyata anu teas emang edin teh aya batur gitu neangan perkaranya wajib batur pasti geger ku mang edin jempol mang edin teas ieu jadi bisa meureun atulah mah edin nyata leungeun mah antara nyata anu dimuliakeun gitu nya. Dasar itu nyata panginten dina nyata penjelasan surutul ijtihadil hajari nyata syaratna nyata nisampu baru tadi teh syarat nisampu baru teh aya dalam gitu. Sakitu panginten disipin pados kirang nyuhun keutihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.